Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore wilujeng sore baraya panagan kru dinten ayeuna dinten awal di urang konten konten ayeuna urang ayeuna ieu keur di naon ieu teh Mi ngaranna teh Ranca Beureum keur nempo anu ngaruseup kumaha lain kitu cai. Jadi lamun baraya khususnya yang para janda ataupun para perawan, kalau misalkan hayang boga jodoh anu setia kudu ka tukang nguseup. Nah bet bisa gitu karena kesetiaan itu hal yang paling utama untuk seorang pemancing. Kusabab kitu tukang mancing mah sabarna moal aya. Lauk anu henteu dipelak tapi maranehna sungguh setia ngadagoan sampeikeun ka nyangut, nepikeun ka sore, nepikeun ka peuting. Eta anu disebut kesetiaan ti tukang mancing. Jadi mancing mania setia. Noh baraya kusabab nu nyangut wae jadi ayeuna teh rek meuli lauk yang dipelakeun deui. Tah eta karesepan mancing mania di dieu teh. Keunikan mancing di dieu teh kieu tah. Mang ieu teh rek ka mana heula? Maser lauk dipelakeun deui, diuseup deui ku urang. Tah eta kesetiaan teh kitu. Hiburan we nya. Tuh, alah ieu di payungan kieu. Kumaha meunang can ieu teh? Aya anu nyangut can. Tisen kene atuh da laukna oge panas kene hoya kieu mah. Nyara rumput kene di ditu laukna oge. Di ditu aya kene nu nguseup baraya. Ieu mah hiburan di sore-sore we. Menyempatkan waktu nganggur. Lain waktu luang, waktu nganggur. Lung maming kumaha tos kengeng teh acan ieu teh moraah kudu dipelakan heula geus dipelakan kakara alungkeun deui bener teu caina ieu teh cicing kamari gae ya keneh nya kamari oge menang lauk naon kamari eupana naon ieu eupana da lauk ayeuna mah eupana teh kuciken anu daging ditariguan teh geuning marebuan tah kudu kitu kuduna teh eupana teh bakal meunang ieu Mang Aming ieu lemurna ti mana ieu setiap panagan ya yang apaleun Mang Aming lemurna ti mana we nya kepo benar sombong Mang Aming malah sok Mang Aming lah cing hasil. Oke, laukna geus datang euy. Tah ieu keunikan nguseup di dieu mah. Kusabab teu meunang wae dipelakan heula. Geus dipelakan teh useup deui. Lamun cik urang goreng we langsung nya Mi. Lieur jelema. Tapi da eta mah hiburan tuh. Hiburan nanaon oge nya mah dang. Tuh, laukna dikencarkeun heula. Engke diuseup deui. Kali alung-alungkeun. Ieu loba kieu ye personilna oge 1 2 3 4 5 6 8 9 10
Can ditongo wah ya 30 lah. 30.000 leuwih. Lauk Subang. Langsung didatangkan di Subang langsung jauh-jauh. Ngalung. Lung dialung. Disawer. Rame. Kumaha tuh? Ay, bakal benang yuk. Oh, nih, Pet. Der. Di lalajo we mana madinya. Aya ngelo ngabring ka luhur tah. Mas kawinan heula jang kopi nya ye. Masih sedih. Can mareunang. Ning tong nangai gado atuh. Teu sumangeteun nyanggut naon ge Ming. Wah, geuning tah. Wih, strike. Woo! Super ace. Sigarek potong gitu, euy. Iya, geuning juara nama ye. Cik, atuh angkat heula ye. Ya kan dia adalah ya. Alah, mantap gitu eta. Tadi mati lu cai gua siapa ter jadi 2. Di mana kali deui nya? Alah, kumaha ieu kabekur. Mang Aming alah gering ya Mang Aming. Ka gering. Si ieu euy. Beunang euy, cik dia heula atuh angkat teh lah ieu. Datang teh yang terakhir nah. Nah, teh jungjungkeun si Najis. Iya. Nah, gitu. Dijungjungkeun linu. Ya. Ya mancing mah lah mancing. Mantap. Anjir, si eta kerek oge jol geus meunang. Beda deh jampe nah tuh. Jampe harupat ya mah. Oh, mengado dia. Melengki. Aduh. Lilakeun dina cai setengah jam mah. Mancing. Mania. Mantap. Mulai cinggari riwil ya. Lanjut ya. Sahayeun encan yeuh. Naik permukaan, lalu. Ngipan. Bae tong sedih, can menang kalem we. Sok tuluy ngepanan we, ngepanan. Tong panasannya. Moris. Hirup mah kalem we. Tuh. Sok lung deui lah. Coba lagi. Dina ciki oke, coba lagi he. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Perlu ya coba lagi. Karena waktu sudah jam 4 lebih, belum ada yang dapat lagi. Can aya nu meunang deui. Ya, video kali ini dicukupkan sekian dulu baraya.
Hatur nuhun tos nonton, jangan lupa like, komen video lain. Tetap dukung channel Pandakan Kru biar channel kita lebih berkembang lagi. Dan terima kasih untuk doanya.